Hmm, guys, mantep. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi di Mayasa TV, TV Barang Dahar, guys. Jadi pada kesempatan hari ini, guys, rek mukbang rojak, tapi sieun naonnya, sieun ada teuing jika kamari, guys. Kebenaran tadi teh rek meuli bumbu jeung buah-buahan teh. Guys, aya manggihan tukang dagang jajanan khas Sunda, guys. Tah, ieu di antarana tah ieu teh klepon anu sok dinyanyikan budakna Kang Sule Rizky Febian, papa klepon tah ieu guys teh jeung itu kue putu, guys, ciri khas Sunda. Tah mun ieu mah sok digulaan mak dipurulukan gula bodas, guys. Teh naon ngaranna teh poho deui geus cicing di Bandung mah tara rapal, guys. Tah ieu deui naon deui ieu ge segitiga tah ting kue piramid meureun, guys, nya. Tah ieu dawet, guys, tuh dawet. Tah ieu ciga daging ipis, guys, ting naon ieu. Nah, kita asaan ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim, nya. Saacan kita mulai, kita berdoa dulu, guys, acan di mukbang. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, guys. Waktunya kita mukbang, guys. Diawali dengan ieu kue naonnya, kue teuing lah hacida ieu teh, guys, make gula ya, guys. Suapan pertama buat saya atau guys, dan buat kalian mah jauh, guys, nya. Tuh. Lebih pedo, tambahkan ya gula, guys. Dikucurkan, guys, ya teh. Woi. Tuh, guys. Dikucurkan gula beureum teh ya teh, gula beureum, guys. Dan sirup, guys. Tuh. Nah, cobaan ya kue no hejo, kue putu, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, mantep. Jadi orang Sunda mah tong loba kaela, guys, ame wareg beuteung. Kue putu, guys, ngeunah. Cekelan gula tuh, perlukan gula, guys. Bismillahirrahmanirrahim, sampai lumer-lumer. Saya kue piramid, guys. Jadi ini teh ketan tapi, guys, kue piramid cobaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, banyak dawa tempat cai poho makanya be nah kayak dawat. Kita seruput lah. Nah, guys, gening, guys, dahareun ke Sunda ge, guys. Dawatna, guys, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, ayeuna urang cobaan ieu, guys. Jika daging naonnya ieu teh. Namun ieu mah jika daging dengdeng anteng dina bahan naonnya. Nu apa ieu komen nya. Orang Sunda ieu. Komen nu apa ieu kue naon ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Juga bugis, guys, rasanya mah apa bugis anu dibungkus ku daun ya, daun cau, terus disepan kan. Jika nama itu yang iya meureun, guys, gula teh yang bugis sebenarnya, tapi nama bugisna modal anyar meureun, guys. Pokoknya mah kue naon ieu lah, pokoknya mah komen we di handapnya, tong po di like.
dipurulukan lah. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Hmm. 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 Guys. Hmm. Jika nama nggak salah kue bungis salanan guys. Nah buat au guys, nenengan au hese guys kue nama. Udah kue minggu pasar dadakan karaya au. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Oh guys, mau saya. Sendok malila suruput ya. Pokoknya kue telepona. Eta kue telepon deh. Berhadiah guys, eta jerona teh aya hadiahan. Matus tuh. Ayo teh, jerona teh gula. Nu geus ngeleleh guys. Ting gula aren, ting gula naonnya. Habak we pokona mah cin wareg. Pokona mah da ngalewat ka ieu mah beuli we heuh. Selain ngabantu tukang dagang, ngabantu beuteung urang oge wareg guys. Ayo kue piramid guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ketan guys tuh. Kan kita sama narempel. Amun garing mah teh garinang remeh ngentep garinang. Lagi nang gitu. Komen lah pokoknya mah handap. Kayak ci warna-warni guys dah. Dia kaleci itu. Baluleud. Lamun di pasar mah sok ditusukan ya teh guys. Ana roda mah henteu. Digululung-gululung. Telepon. Bismillahirrahmanirrahim. Guys. Lumer. Ayo mau kameramen. Bung dibawa ke alam lah kan kameramen nak, guys. Udah di alam yang indah. Di imah mah background lah loba popoyan, loba gantungan baju seuseheun. Dia be. Ya. Tapi kalunya guys, kameramen tuh dibere mah. Karena mau tidak kursa bungkus. Saya sakit jangan kameramen Ya, hiji deh ya. Saya sisakan hiji ya hiji. Kue putu hiji. Telepon hiji. Kue piramid hiji tak ieu na we. Sawareh ewang. Jangan kameramen kalunya. Mana guys? Orang Sunda mah dahareuna aneh-aneh, ngeunah-ngeunah deh. Ya, ini Jawa tuh guys. Melag tadi. Sopan pertama buat saya tuh guys. Ya buat kalian mah jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ingat dawat teh. Ngesok buan pas jualan di lembur guys. Di Garut nya, lembur di dia masuk kawening guys. Bismillahirrahmanirrahim.
bareng guys. Asal kapal yang ngelewat aing mah nyawa kersunting aing teh guys. Jadi deh guys, langsung suruput we. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini mah sesana yang kameramen karunya nya. Ayolah. Cukupkan sekian nya. Jangan lupa saksikan Mahesa TV, TV na Barang Dahar. Tombol didukung atuh guys. Di like, di komen, di subscribe guys. Di share sing loba dan teu mayar gratis apa namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahesa TV, TV na Barang Dahar.